Saur ulama, an-nasu salah satu asnafin, sinfun yushbihul malaikah wa sinfun yushbihul bahaim wa sinfun yushbihus syayatin. Falladhi yushbihul malaikat fal mu'minuna fi lailihim wa naharihim ta'i'una yuhibbu ahla ta'at. Wa amal ladhina yushbihul bahaim fal ladhina laisat lahum himamun ilal akla atanapi ukla wa syurba wal jima'a wan naum fahum kal bahaim. Wa amal ladhina yushbihu syayatin falladzina fi ma'asillahi masa'an wa sobahan. Kartos tuh Bu? Memang bahasa Arab sih. Coba orang jajal artikan ya punya. An-nasu salah satu asnafin. Jadi jelemah teh manusia salah satu asnafin terbagi tilu golongan, terbagi tilu bagian. Jadi ibu jamaah, orang terlahir ke alam dunia, terlahir sebagai manusia. Manusia dina Al-Quran boga ngaran dua. Urang teh dina Al-Quran ngabogaan dua ngaran. Hiji urang teh ya kadang-kadang disebut insan. Kadua urang teh boga ngaran basyar. Jadi kahiji urang teh boga ngaran naon? Insan. Aya kata insan, lafaz insan dina Al-Quran loba. Seperti mana? Contoh dina surat Ad-Dahr. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Aya ta insan. Atanapi dina surah naon? Surat Atin. Innal naon? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aya tah. Atanapi seperti dina surat Al-Asr wal asri. Wal asri innal insana lafi khusr. Aya teh insan. Aya sarang seueur anu sanesna deui. Jadi kahiji urang sebagai manusia disebut dina Al-Quran pertama ngaranna insan. Kadua urang disebut dina Al-Quran sebagai naon ngaran naon basyar. Apakah aya lafaz basyar, kata basyar di Al-Quran? Jelas aya. Mana di antarana? Qul innama ana basyarum mislukum. Aya teu basyar? Aya basyarun. Pertanyaanana, naha pangna urang disebut insan? Saur ulama, yang pertama kita disebut insan, urang di ngaranan insan teh likasroti nisyanihi, sabab urang mah umumna sok loba poho. Deket ibu, mirip insan nisyan. Deket deh miripnya. Eta kene huruf nama kadang
beda penyebutan unggul. Insan nisyan beda aya unggul deket. Jadi pangna urang disebutkan insan teh linisiani wa inna masumial insan linisianihi atana pilih kasrati nisianihi. Pangna urang disebut atana pilih ngaranan insan teh sabab linisianihi urang mah sok loba poho nya poho nenden dompet, poho nenden buku, di mana bawa karena hutang utara pohonnya punya poho apa karena hutang oke loba nama poho ya pokok nama linisianihi kusabab urang teh loba pohona mantap pantas al insan mahal khotawan nisyan. Jadi manusia mah tempat salah dan lupa, lali atanapi poho ya poho terus orang mah mau karena sholat mah poho malulu dipohokeun maksudnya ya sedang poho kapa majikan sorangan ge poho kaundangan bareng ti imah tapi ke tempat undangan balik mah keluar sorangan ditanya aku batur lain tadi jeung pamajikan poho aci poho eta jeung apa majikan sorangan hiji ibunya pangna dingaranan insan teh linisianihi. Yang kedua, kenapa kita disebut bashar? Naon sababna orang disebut manusia teh kungaran bashar. Ternyata pangna disebut basharun teh bashar li zuhuri jildihi. Sabab manusia mah urang mah kulitna zohir. Katembong katingali teu kahalangan ku naon? Teu kahalangan ku bulu. Ya. Bandingkeun jeung ucing. Bandingkeun jeung embe. Ya, ucing. Eta mah lain bashar, naon sababna? Teu katembong kulitna. Sabab kahalangan ku bulu. Kamu jeung nyemot mah. Nah, jadi kembali deui kita manusia, orang terlahir ke alam dunia sebagai manusia, ternyata orang teh punya dua nama, boga dua ngaran, bahkan disebut tina Al-Qur'an. Hiji orang teh ngaranan insan, kedua orang teh ngaranan bashar. Jelas?